Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ku Gusti Allah dugi ka saah ieu dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat etalah nu ku urang disyukuri, dipake dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu geus loba anu nanyakeun ka sim kuring iraha cenah penutupan pengajian. Bari nu nanyakeun eta tilok ngaji sabenerna mah. Ai nu ngaji mah geus teu nanya-nanyakeun deui sebab sanajan teu ditutup ge nutup sorangan. Langsung pere sorangan. Surang ulah waka nyaritakeun penutupan, ieu mah kakarake nyaritakeun pertengahan bulan. Urang nanggalkeunana Senin, rawah teh Senin Salasa Rebo. Cekolot baheula mah ngahenen karasa jero. Teu beres. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi malam Senin, malam tanggal 15. Disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban teh artinya pertengahan bulan Sya'ban. Aya nu makekeun nisful awal malam tanggal 15, aya nu makekeun nisfu tsani malam tanggal 16. Galibna sok makekeun nisful awal malam tanggal 15. Jadi kepenting nisfu. Aya naon kitu malam nisfu, teu aya naon, pedah atani Jibril, cek Kangjeng Nabi kuring kadatangan malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, ya Muhammadu gum fasalli, hei Muhammad udang salat. Cek Kangjeng Nabi, wa ma hadhil lailah, emang malam naon ieu titah udang titah salat. Cek malaikat Jibril, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ieu adalah malam dibukakeun lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Madhi ai kitu malam naon ieu? Hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Ieu adalah malaman pertengahan bulan Sya'ban. Langsung Kangjeng Nabi hudang wudu, salat, pas sujud kadengi ku Siti Aisyah. Dina sujudna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulika quwwati. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuluy macana panjang. Allahumma inni, terus dibaca ku Kangjeng Nabi, datang kala uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsi. Beres salat Siti Aisyah naros tuan malam ieu tilok biasa-biasana sujudna lila amat. Aya naon emang? Oh Aisyah, malam ieu teh malam nisfu Sya'ban. Man ahya lailatal id
walailatan nisfi min Syaban lam yamut qalbuhu yauma matal gulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman dua lebaran Idul Fitri jeung Idul Adha oge maleman nisfu Syaban maka moal paeh hate ketika hate-hate manusia pararai dihirupkeun hate urang ku Gusti Allah. Jelema nu ngahirup-hirup malam lebaran ngahirup-hirup malam nisfu Syaban tah hatena dihirupkeun ku Gusti Allah teu dipaeh. Panari hate nu paeh mah sanajan deukeut ka masjid teu kadeuleu paeh ka mah hate modar tah lain paeh deui modar deukeut ka majelis talim aya hate paeh mah atuh kos kakadal bae ka majelis teh sia-sia aing paeh ka hate mun kitu mah neulebar mun cilak mata mun kitu mah neuleuh susu nu gede buringas paeh eta nu kitu. Saat-saat batur memikirkeun kumaha nasib di akhirat nyana mah terus bae nyokotan duit bang ridit riba geus teu kadeuleu ku mata hate kumaha jaga di akhiratna paeh teh mata. Ajakan coba ge nu ngridit ge meuting-peuting ge ngajakan istighfar. Asana pesenen tambah deui ngriditna. Ih hate urang teh lamun geus paeh mah repot. Ciki soleh teh mau mobil paeh kudu didorong nu paling parah mun listrik paeh pararoe paling parah sekali bobogaan salaki paeh. Teu bisa didorong taman bisa usul ka KUA taman tuh jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah kurang ramekeun maleman lebaran ramekeun maleman nisfu Syaban ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara. Neku salat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula. Urang nu can diijazahan ulah sailu-iluna bid'ah. Besi di lembur aya nu ngayakeun salat nisfu Syaban ulah milu ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud cara jelema kuari di partai suka Golkar sia iya suka Golkar deuk nanti mah milu bae maksudna teu boga maksud blow on sia eta maksudna naon deuk milu ka PDI henteu mah ngaresep bae ka bandara Beureum. Iya tuh kudu boga maksud naon henteu mah lah ngilu ngeungkeuy bae tolol. Sia ieu naon ieu kapan? Aing mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae. Eta mah goblok bin tolol tah mah. Ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai. Sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti ceuna gambarna bae eta Baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing resep ka gambarna bae jieun bae ku sia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan Baitullah habak atuh aya resep ka gambar mah sia nyaotan teh hartina henteu ulah kudu ditaliti heula. Ieu partai naon ieu mah Golkar. Golkar artina naon? Caringin. Tangkal caringin mah gede bisa pake nyuhan. Mun rubuh ka ti dieu teh sia. Paeh.
sing ade ulah main nyuhan baik kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal jaringin malodar nyaos ya. Jadi taliti heula dek ka mana ya arahna mun dek ka partai mun organisasi kudu nyaho heula arah. Ai kitu mah geus nyaho Golkar teh golongan karya. Jadinya nama terus berkarya, artinya berkarya teh ya, digawe. Jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae. Sia mengartikeun kitu amat iya teh emang kos kitu. Eta taliti lah lamun PKB naon PKB teh partai karung bekas. Aduh, eta taliti heula. Terus jadi orang asupna mantep. Dek naon ieu maksudna? Naon nu diperjuangkeunana? Saha huluna di dituna? Jelema bager apa henteu huluna? Tanyakeun heula. Jadi ngeunaheun urang namun ulah engkeuy-engkeuyan teu pararuguh. Ige aya nu ngayakeun salat malam nisfu saban. Milulah jangarana ge salat ulah tetep aya aturan-aturanana. Eta mah salat kelas tinggi. Nu geus bisa ceurik bari salat. Eta meunang da salat kos kitu. Urang kudu salat mah ge ieu kuduna ieu diistighfaran deui salat urang mah kudu ditobatan deui. Salat urang mah lain ngadeukeutkeun diri ka Allah ngajauhan. Salat urang mah sholli sunnatan nisfi Sya'ban. Lailatul Allahu Akbar. 15 poe deui puasa. Angkana aing kuari di PHK. Sia jasata pabrik goblok. Nusa urang mah Allahu Akbar bejana aing dek dikirim ka Karawang. Sial ieu tolol personalia goblok-goblok deui. Allahu Akbar. Aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar. Tolol jasa ieu. Baca salat kos kitu. Heran aing mah salat si kos gitu. Beri ulah salat kos gitu. Tuh, ya jadi salat urang mah istighfaraneun, taubatan. Geus ulah salat geus caritana malam nisfu saban jang kelas-kelas urang mah ulah. Di Bandung mah aya di Cilember ajengan Sepudin diberjamaahkeun loba nu nentang. Nu nentangna kiai nu barisa ngaji. Ulah eta mah kelas ba'dul arifin jeung kelas-kelas jelema nu ngadoana lain jang sorangan mah delok di pikiran geus nemah kumaha Allah ngatur nu di pikiran teh umat kunaon jadi kararieu umat teh mikiran ba'dul arifin mah kok aneh deuk pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta dui kokos gitu sih alam kuari aneh dek ondangan minta duit dek ka rumah sakit minta duit gagaro minta duit gagaro doang atel minta duit itu sih kubaha konsep nah kokos gitu amat nah iya mikiran umat kok jadi kos kieu aneh aya di akhir zaman kos kieu nu mere jeung nu dibere bakal ngerebek kabeh di neraka eta nu kos kitu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerebek di neraka di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi kos kieu bakal apa moal sehingga beresan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu wawasan urang teh kunaon kada materi ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara
di lembur teh tepati rapi urusan KTP, SPPT, urusan berbagai-bagai, urusan waris, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Rukun tetangga rukun, RW na rukun, gitu, RK rukun kampung dan lain sebagainya. Ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha ke kajadianan. Nu mabok dipilih bae. Sepuguhnya sok joget-jogedan dipilih bae. Haju nu ngagugulukeunna kiai. Ustad, ku sebab berada gede di berena. Panetanya honyana sok joget sok babok pan atuh ustad ngahayu-hayu. Isinya tak ustad dobloon. Eta ditanya ta dobloon aduh mana eta coba. Ustad di blon-blon kurang mal daek itu ge ditolol-tolol mal daek sebab naon atuh blon kabeh. Tah ieu urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakura. Nah malam nisfu Saban urang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat. Henteu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh. Ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi kos kieu lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak silih wasiatan dina sabar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapi. Nah ieu mah malam nisfu Saban teh sagali deui lantaran kuari mah loba pendatang. Bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Saban sakali deui ulah hukumna bid'ah. Geus bae kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna. Nah bisi digitukeun ku nyana. Aju bae pan kolot baheula mah dalil ya pereup ya nyawa sia aya pereup ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya budak kuliah mah teu nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor. Aduh guys daripada orang bakal ribut teu bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham nama lah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto iya geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Saban teh jeung cak Kangjeng Nabi innallaha la yatlu'u a'mala ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina malaman nisfu Saban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep kuari simpan ke dihijikeun jang di yaumul mahsyar dihijikeun nangke bakalna dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah nu katarima ku leungeun kenca saqawah cilaka aya nu katarimana ku tonggong askos saqawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon kana paranti kaleungeun teh paranti kaleung atini kita bibiyamini dan terus seterusna kadila tutini kita bisimali aumi waro izhari ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu Saban peuting dibawa teh jam 12 kalau tutup dibere buku nu anyar sing hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min
aya zina, naudzubillah min, dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup. Berarti buku anyar. Alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah tinuh ku kahadean. Ngan kapan lain urang mah tunduk bagus di mana? Jang ngaji saminggu sakali ge bari nundut tah. Datang ka imah mah remote TV deui, SMS deui. Loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna. Dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neule Quran, apa lobaan dipake neule TV, apa lobaan dipake neule bujur. Asal nu katilu tah. Ceuli urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah, ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan. Ieu ceuli. Kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake ka ridho ku Allah atau dipake ka bendu ku Allah, leungeun dan lain sebagainya. Catetanana eta engke bakal aya kabeh. Catetanana aya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi ar-raqibun atid. Daun nu diucapkeun, nu didenge. Aya tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid. Renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat. Naon nu kurang dilakukan nu mantap Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teu eureun-eureun datang ka cik Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka. Cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba. Sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah eta Kangjeng Nabi. Nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu. Kunaon ai urang Bojong, Cikupa, pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya. Ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi mamikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup. Lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama. Ieu rek naon ieu syiar ramean muludan. Geus aya can-can danana kakara kaya 5 juta. Butuhna sabaraha? Butuhna 30 juta. Kadiekeun 5 juta. Ayo, teu da naon. Suka teh tambahan tolol teman. Tah, tambahan wae. Geus ulah ngarepotkeun batur. Eta beuntak mata hate ngaran. Eta beuntak mata hate ngaran. Aya sing geletrek wae keur naon ieu? Ieu ngabenerkeun internet basid. Geus aya internetna. Saparo kakarak ge encan aya saparo deui encan sabaraha hitung ku sia cokot di material terapkeun ai duit ulah mikiran duit aing ke Jakarta. Wah teu beres tah pihak Pak Haji kos kitu gantung habak tah plek terapkeun nya bisi kurang datang ke Imam Haji ita bentak mata hate nu kos kitu mah. Ieu masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu. Can aya mah keramikna. Meuli atuh ya saminggu deui. Masyaallah engke tarawih kumaha? Atuh aya kitu. Ai meuli tah. Tah duitna tuh tukang bas geus geus pokona mah kabeh ditangkes ku Pak Haji. Lamal kebal hirup mah. Tah eta kos kitu tah. Masyaallah bentak tah mata hate tah bentak. Ieu mah mobil pas liwat ke masjid nu keur dibangun ditaekeun kacana. Beusi anu nanya aing lah tolol. Tolol jasa eta tah eta ngaranna pareum mata hate.
tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pan deus mata hate tinggal kitu bae masyaallah karim tah beuntakeun mata hate urang ngeunaheun beunta mata hate mah segala rupa hararampang ngarenaheun tuh itu bisa ditanya ke pemajikan kunaon mewek bae antu sajakeun teh menentu puasa teu boga hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala nu penting aing izinan nyandung Gus ya cak lo kolot sial sarua jeung kabenter gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu beunta ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun beunta mata hate iyalah urang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca yasin 3 balik hiji yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu maca yasin kadua minta rezeki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu indah kitu bere aduh cenah kiai kula mah kolot baheula teu bisa maca yasin kulhu bae sabaraha maca kulhuna 100.000 jadi atakah eta ngaranna tah 100.000 atawa salila nu maraca yasin yasin ka hiji anu dipimpin der nya nama kulhu yasin kadua salila maca yasin nya nama kulhu ge cenah kula mah rada balelol we cenah ge bismillah bismillahirrahmanirrahim salila maca atawa cenah bismillah ge cek kiai kula mah balelol kudu teu maju bismillah ge teu maju sia mah cicing bae ngadengekeun nu maca yasin geus bae di ulah macana naon geus diuk di tengah-tengah diukna geus pokona mah kaler wetan kareup tukang aya nu maca yasin nya na diuk di dinya geus jadi ceulik pinuh ku nu maca yasin kakara kedatang kamu wa maliyala ambudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un geus kos kitu geus alhamdulillah daripada HS di ditu di pos kamling dan ini jadi tengah-tengah nu maca yasin tah gunakeun ku urang pake wirid taqarrub ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maleman eta teh maleman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa lantaran tuftahu fiha abwabur rahmah dibuka pintu dedeh jeung nyaah Gusti Allah lamun Allah ngabogaan rahmat 100 nu hiji diturunkeun ku ari ka dunya nu 99 jaga jang di yaumul kiamah yaumul mahsyar ku ari hiji rahmat bae ge cacing ka anakna dedeh manu ka anakna dedeh hayam ka anakna dedeh buaya ka anakna dedeh ulah-ulah eta nu kaasup galakna hewan mau aya bahasa sagalak-galakna mau tilokna dahal anakna dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji maung bae dedeh ka anak tilok di dahar kunaon dicikupa anak dibebaskeun ka pirunan bloon paneta eta geus biadab jasa kan jelema masyaallah borosot ngalahir dia geus teu puguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna bulen balangkeun ka jalan cai
kos lain manusia pan eta. Bapana geus puguh kabur ka mana meureun. Ja meureun kapanggihna ge saliwat ka matas deuleu internet. Ditoel ajeunang karak ceces. Kuat. Teu kudu tanggung jawab lah. Ya Allah, di akhir zaman dari kos kieu. Nah, maung sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak. Tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab. Sabalikna anak ka kolot main ancam-ancaman. Cak kolot awas ya ku aing. Paehan sia cak anak dieu parang sana aing sieun meureun ka kolot. Ieu teh naonan coba eta. Anak jeung kolot blon kabeh. Ya Allah hese mun-mun hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu. Gusti Allah urang kapanggih di zaman kuari teh model kos kitu. Tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees. Geuting teh mun cilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar. Loba dongeng napan kuari mah kolot disate ku anak. Anak itu kene dari besi aya kolot di kamar bae besider saimah tungtung nama teh es kabehan pan. Ieu curiga itu curiga. Nih maleman nisfu Saban di samping urang tadi maca Yasin kadituna istighfar ka Gusti Allah nu loba. Minta hampura geus ka Gusti Allah nemah diri Gusti asana meureun. Sa-Indonesia bahkan sadunia panglobana dosa abdi. Lamun batur datang ke awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit. Eueuh deui pan nyundul ka langit berarti. Tapi pan Gusti mah gopu. Gusti mah hampura abdi malam ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng sanajan dhaif tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Nah, abdi minta hampura. Dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah. Abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi deh tobat. Abdi tukang maling Gusti. Terutama payung mah sendal ku abdi dipalingan bae. Ku ari geus numpuk di imah abdi. Tah ieu abdi hampura. Gusti hampura. Dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah. Nu bagus teh mah dek dipake bae. Tau terjadi tobat kos gitu mas. Taya ditobat Gusti ka Gusti. Kumaha Gusti Allah? Dihampura ku Gusti Allah. Malam ieu maleman dibuka rahmat Allah, magfirah Allah. Geus, ku aing dihampura dosa nu geus ulah di pikiran cak Allah dihampura. Kita ku puarana Gusti Allah. Ngan aya Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir teu dihampura tamat. Malam nisfu Saban manehna masih kene jual beli tentang sihir. Atawa nyana bisa nyihir, atawa geus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobat malam eta tata. Teu dihampura ku Gusti. Dua wa musahinan. Jelema anu zalim keras hatena teu daek ngahampura ka anak ka bapak ka dulur ka deung-deungeun pokona malam nisfu Saban masih kene aya di jero hate kabeung berat mu ngahampura ieu teu dihampura ku Gusti Allah. Tilu mudmina khamrin anu terus ngalanggengkeun nginum arak. Kamari mantes nginum, minggu kamari mantes malam eta can tobatnya masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae. Nah ieu teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Wa aqal walidain jeung anu nyentak ka indung bapa, ngamarahan ka indung bapa. Nah, mumusuhan jeung indung bapa. Nah ieu teu dihampura dosa. Eta masih ada tah hiji tukang sihir nu nyihir jual sihir nyana teu tobat dina tobat lagi mun terus bae tetep teu dihampura. Dua musahin keras hate zalim
tilu jelema anu mabok teureun mabokna termasuk zina kabair nomor kaopat daan ngamusuhan indung bapak moal ditampura ku Gusti mantak mumpung aya kesempatan urang dia moal ka mana lumpat kaler kidul wetan kulon ge ujung-ujungna Majapahit kapanggih jeung Allah dek lulumpatan ka mana urang maksiat ujung-ujung nama paeh tetep bae kapanggih bae jeung Allah jeung Allah bakal ditanya mending kuari mungkung keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar minta hampura ka Gusti Allah subhanahu wa taala cara nu bagus ku bacana kiai cara nu bagus ba'da maghrib tilu yasin tadi datang ka isya langsung sholat isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisfu ngehirup-hirup malam nisfu sahabat mantas isya ka imah ngopi diuk nonton TV siapa emang kos gitu baik pagaweanan atuh eta mah teu jadi deui bae rek pedang pangampura teh wayana malam ke ulah sapeting bae heula malam eta rep nu bagus bae urang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1 tah didinya urang mandi wudu salat tahajud salat hajat istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi pendek bae astagfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sakabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub pek dek nu mana bae antun dek eta bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mangga pilih nu mana urang resep terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata datang ka jam 3:30 salat witir sholli sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat beus hiji cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji cak malaikat teu akur jeung tanjang ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleuan ku malaikat pohara jasa ai salat witir sarakaat lah sia cek malaikat bego ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat nya jadi orang tegep minimal 3 geus minimal beres didinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu teh tah dihirup-hirup kos eta sederhana tah kos kitu tah eta sederhana anu bagus bah tadi teh bada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reup sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah hirup-hirup komo nu geus kolot mah ya aing datang teh moal ka malam nisfu saban hareup asana moal cakeun sebab karasa ku aing cangkeng geus teu cager-cager haju ieu nyareri awak asana moal cak aing moal tah itu bagus eta aki-aki kos kitu tah asana geus moal jasa bae geus jadi ngagedekeun ibadah daripada ki aing mah geus kolot geus sehat bae ya asana aing mah moal paeh meureun datang ka engke mah yeuh tah eta teu bener tah aki-aki kos kitu nu bagus mah asana cak aki-aki buah isukan aing paeh tah wasiat ka pamajikanana mana kadek wasiat yang besi isuk pae subhanallah
sehat-sehat wasiat atuh umur mantunya dek wasiat naon tuh mun ka haji bae sih ulah kawin deui naonan sugan teh wasiat naon sok aya tapi teh haji wasiat kos kitu aing yang sehidup semati cek teh cinta aing ka sia doang bang ongkos cinta ongkos sia kolot bae lo kos kitu supaya orang di dunia bebarengan ke di akhirat bebarengan omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen ban lamun kawin jeung nu sejen engke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing ulah ngomong kos kitu ka haji kolot-kolot tinggalna lain kitu siapa kadeureuna aja geulis bae di alam ya ge jimpret saeutik ya Allah ngailah malam manis bu engke penting siapkan besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna tarik mundur malam ieu mah maleman ibadah hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun cek Kangjeng Nabi sanyajan dhaif tetep bae mimbabi fadhailil amal urang gunakeun Muhammadiyah mah nyengsarikeun kajen keunakeun nyerieun nya nyengsarikeun urang cangkel nya sungutan nyengsarikeun urang urang ibadahnya na seserian wae seuri sia sing jadi kuntianak sia sarikeun aing ayo kajen urang nya namanya tah ramekeun ku urang teu kudu berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali mah ibadah teh embung kadeurean ku nu sejen hayang ku Allah bae urang mah we budak malaman nisfu saban aing ngawuduk ieu mah teu ledek ibadah ngagedean beuteung aing ngawuduk ayo mana bedug ayo nakol bedug teu ibadah teh mah malah mah diadukeun ngadu bedug malaman nisfu saban lain teh mah lain ngaramekeun ibadah teh mah ngan teu hees bae burung ya ramekeun siapkeun 3 hari balik ngaji hes nu mantap hes ieu ngaranna kelulah jang penting persiapan geus bebejak anu di imah ka pamajikan ulah diudangkeun nya jang persiapan penting oh geus gaji waduh hebat jasanya tung nama beurang hes penting molor waduh jadi nikah cak pamajikanana aduh Gusti Allah ese awak dilempengkeun kana ibadahna teu bisa-bisa awak urang berarti naon tah gangguanna tina makanan minuman dedeleuan dedengean komo urang mun ngadahar duit pamere calon lurah datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceuli tah tarohanana ceuli tah duit kos kitu mah nundutan bae duit kos kitu bere mah gua gitu parang sana teu beunang salah bensin awak teh teu beunang salah dirasakeun urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahna teu tegep anak teu tegep kadeuleuna batin ge leuwih teu tegep keur meme disumbang mah ku pamarentah ja bagus teh kadeureuna herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta keneh jelema mah sieup kadeuleuna barang ku hari tek aya duit ti pamarentah di dahar kadeuleuna teh bangun kumuh ai lucirna mah luciran ku hari tapi batinna kumuh beda sorotna masya Allah tah mah teu bisa dibobodo kunaon eta bensin urang dek calon kepala desa di Mamanata nu apik mah nu hayang geus ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah lah ulah ditarima duit kos kitu adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin nu urusan di desa kumaha engke urusan anu patali jeung nagara
terpilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mahiji ka masjid bae, nomor kedua di mana ngariung aya, nomor katilu nanya nama tuh bisa diajak musyawarah, nomor kaopat naja bangunan teh teu marahannya nama ieu asana nu ku aing bisa dipilih dia bisa non gitu ngamajukeun desa minimal atau bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu tak eta nu kos kitu tak tembongkeun tah meureun maji nek milih mana tuh kumaha nu merena bangke poean ha teu dibere moal ka ditu aing mah bebaskeun habek ya aja kos kitu ieu loh ngaji teu boga wawasan ulah urang mah lempengkeun pilih calon kepala desa nu mana eta teh tadi ieu asana ieu sebab ieu bisa diajak musyawarah jadi teu kadengekeun nya nama brutal merga tiluna aja sok aya bae di masjid jati dirina geus kadeuleu ku urang ai situ mah mabok bae ngabajidor bae jeung wau jeung masjid teu wau atuh ulah dipilih sebab eta milih teh pan urang disaksian ku malaikat engke teh kapan urang bakal disidang aji malaikat ya hakikatna teh Allah eta nu mantang milih si eta kunaon lalu bawa ngomong malaikat lah lain kitu coba ieu kalimat ditimbang amal eta milih kadinya kunaon panyaho eta teh sok nabok panyaho eta teh bajidor pan dipilih bae nah teu bisa jawab kan duit kan nah, mana kepala desa calon kepala desa itu hingga hiji sia ka ditu nah hiji ka bendera jahanam coba paneta urang namun dikitu-kitu kumaha ji gede naon mantak milih eta oh nu mantak milih eta di desa teh pamimpin lamun teu dipilih nu mantak milih eta hiji salat aya bae nomor kadua bisa diajak musyawarah nomor katiluna jeung kula ngobrol mun nya jadi eta teh dek anu mata kok kula dipilih buktina buktina onam jadi urang ulah lalawora milih kepala desa milih bupati ke partai bakal disidang eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun urang teh milih eta kunaon mentak sararieun bagi ka dieu teh bagi sieun kiai-kiai anu tafakur bae mah sieun didatangan ku calon-calon kos kitu sararieun ya aing kumaha engke tanggung jawabna di akhirat ai gede ona merena pan dieu mana sia-sia gade ya turutan ulama-ulama nu baraheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetap teu maju Indonesia maju agama ku wali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri Mama Syatibi Mama Seasnawi ararapik maju agama kadeuna barang kuari ambalaya kiai-kiai anu akur kiaina jeung orai koros naon bae dihakan orai koros mah anak bangkong lep anak lauk lep simet lep aya deui anak orai dihakan keneh bae tolol anak orai ge dihakan keneh bae bancet dihakan keneh mah nu teu dihakan aya suku nu mancing dihakan deui bae punyana naon ieu ditarik kuntuna murudul eta ore koros sugan teh naon teu manjur ore koros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh deuk naon atuh ayo keur carita sing ade urang ieu boa mangide buan teu kamalem nisbo terutama nu karolot anu geus batuk bae boa kamu boa mangian buan teu wayana malam engke pakelah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo
lamun anu geus rada beuki mamaleman ke teh salat tasbih. Di malam nisfu Sa'ban teh ku urang pake salat tasbih 4 rakaat. Besi nu encan bisa 2 rakaat tapi ti penting mah salat tasbih mah. Salatul lail masna sholli sunat tasbih rakaatain. Allahu akbar. Rakaat awal biasa doa iftitah, terus maca Fatihah, maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15. Terus ruku, baca subhana rabbiyal azim, kadituna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ulah wa ka sujud baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Rabbi firli beres Rabbi firli baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sujud deui baca deui tasbihal a'la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Tidinya langsung naik keluar baca deui Fatihah surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15. Terus tiap rakaat kitu bae. Eta ngaranna salat tasbih. Lakukeun saumur hirup sakali cek Kangjeng Nabi, mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali, mun teu bisa unggal sapoe sapenting sakali, saminggu sakali, mun teu bisa saminggu sakali, sabulan sakali, mun teu bisa sabulan sakali, satahun sakali, mun teu bisa satahun sakali, saumur hirup sakali. Nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok. Teu bisa saumur hirup sakali acan pohara jasa. Masya Allah. Ima penting tah. Tingke. Selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat. Cik ajengan musannif di hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin. Kamari kurang geus dijelaskeun. Tatu tagapan jumlahna aya 10. Iji aya nu disebut tatu kitu arioso. Marga duana tatu daniyah, nomor katiluna tatu ba'diyah, nomor kaopatna tatu teraheut, tatu gitu mutalahimah, nomor kalimana tatu simak, nomor kagenepna ieu tatu mudihah, nomor katujuh tatu hasimah, nomor ka-8 tatu mutan munakilah, nomor ka-8 tatu makmumah, nomor ka-10 tatu damiko. Ta eta raheut-raheut teh geus dijelaskeun ku urang sababaraha minggu ka tukang. Lebeng teu inget saeutik-eutik acan. Poek masa-masa kali. Ieu mandek nyaritakeun tatu-tatu tersebut, raheut-raheut tersebut eta kumaha engke kisosna diatna. Nah, cek ajengan musannif imudi hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin. Eta tetep dina tatu mudihah ngaraheutan sirah ngaraheutan wajah. Eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim 5 onta. 5 onta. Namun hiji onta 20 juta kali 5 berarti saudara 100 juta. Tatu mudihamatu dihulas majelema natuan sirah datang kakadeuleu batok sirah. Atau wajah
kadele tulangna sanajan ditukangkeun ceuli di dia dibacok kadele tukangna ngaranna tulangna ngaranna tatu mudiha bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikeun ka kadele tulangna nu kitu ngaranna eta tatu raheut mudiha na ieu balsanana diatna 5 onta 100 juta jelema ngabacok sirah adol kurang batokna ajur bahkan belah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atawa ieuna dibacok kurang kadele rahangna 100 juta mudiah tekos insyaallah. Nomor kedua Hasyimatin maidohin asyaratun aya nu disebut tatu Hasyimah mah ieu terkena diatna teh 10 onta lantaran Hasyimah mata simuhu ngancurkeun kana tulang ai tadi mah ngan sakadar kadele tulang teh mun sirah kadele batokna mun rahang kadele tulang rahangna mun di sisi ceuli kadele tulangna eta mudiha ai ieu mah kabacok atawa lamun kurang make kitu halu bah remuk ngaranna tatu Hasyimah ieu mah 10 onta sebab leuwih dahsyat tibatan mudiha berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabaraha duit 200 juta gade besi urang naudzubillah min zalikum si aju di Indonesia mah teu anggeus jauh undang-undangna teu anggeus lantaran eueuh undang-undangna lain berarti selesai ke diselesikeunna di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah wa dunahu khamsatun tatu Hasyimah disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadele tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadele ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaul mah eta mah hukumah ai hukumah maksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya eumeur sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieuna ieu tulang mun dicekel nyeri ngan teu kadele nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta cek sakaol eta mah sakadar hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah kos Munda kolatin khamsata asyara dina ngalaksanakeun tatu munakolah kayu mah leuwih luhur eta mah kasupkeunana ka diatna 15 onta sebab tatu munakolah mah di samping rusak pindah posisi tulang teh ieu mah pindah posisi jadi acak-acakan tulangna mengso hese dilempengkeunana ge ku tukang urut teh eta mah kudu diacak-acak heula
ku diremek-remek heula karak bisa dilempengkeun ieu mah urusanana sekitar sirah netel 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 kalian seberapa 300 juta Wamamumatin zulusudia ya tatu mamumah nutablau khariyoto tadimag eta mah bisa mocot kana wadah utuh ieu ngaranna tatu mamumah mah tulangna kulantaran ku urang dibacokna di dieu tadi dieu doh coplok tulang ieu batok tulang coplok na eta mah sepertelu diat lamun diat 100 bagi 3 berarti berapa 100 bagi 3 berarti 30 anu 30 baik kuari 30 kali 20 sabaraha 3 kali 2 genep nu 3 tadi sabaraha genep berarti genep ratus genep puluh nu sepertiluna tak kos gitu beki luhur diat sulusu diat walau au boha wallahu a'lam.